Astagfirullahaladzim kelir genang siloka kumaha kejadianana. Aduh acuh. Nah eta kubaseuh keneh kaula pok naon rupa hal anu jadi. Piwejang ti salira Bang Balu kolbu ka Tuang Putra. Ai keur kayaan mapatahan teh kaleresan Bapak Semar ge aya. Bapak Semar teh eta anu beungeutna bodas awakna hideung buheukeun. Ya nu bucidreug ulah. Nya efek teh sami nyata impian nu teu hade ka Tuang Putrana atuh ai geus kedalisan kurunyung we satria. Tuh. Bari ceceleungkeungan otot aca. Loh gitu. Pokna teh Ya tang-tang. ai pancakaki si horeng eta jelema teh satria kakasih Bang Trisna Dewa putrana Sutija Suwargi. Tuh geuning. Sutija putra Prabu Batara Kresna Ya. anu dihukum ngaliwatan leungeun Tuang Putra Raden Gatotkaca. Tuh. Dijelaskeun itu ieu oge keukeuh marena rek ngancam nyawa malahan ngahinana luar biasa. Diciduhan Tuang Putra dihina malah mebet melit ka indung jeung bapa. Keukeuh peteukeun pengkuh Tuang Putra ngan nya kitu teh we radennya nyanggakeun ibu. Tuh geuning. Kapancing amarah kaula oge kapancing amarah tak ku si Mangku Imah tah. Mangku bulan. Si Mangku Bumi anu nyarengan Trisna Dewa anu tungtungna patelakngan nu jadi salah teh. Tuh. Naon? Tuang Putra make jeung nangtang Yuda ka Pertiwi eyangna Trisna Dewa. Tobat. Bener Gatotkaca leres ibu. Kumaha nangtangna? Duh cina tong kagok jeung sia mah sakalian jeung eyang sia antai ka dieu. Tuh. Kitu ieu imbalan paman. Tuh geuning. Da kitu meureun. Da kumaha dai meureun ku amak mah. Awah hingku nafsu. Atuh mata oge kade. Sing asak dijeuhan. Sasanget-sangetna leuweung. Moal leuwih sanget tibatan sungucu maneh teh. Sadaya-daya Bu. Balukar tina ieu kajadian. Karaton melajang tengah dugi ka rata jeung taneuh. Aya lini gede yakin ieu teh ti Pertiwi. Kitu timbalakeun ai wangunan mah bisa ku urang diomean. Bisa direnovasi. Ngatu penting urang kudu bisa ngomean hatena Pertiwi. Eta. Komo bari jeung dosana ti anak urang timbalan kaula barang kayaan keur kieu karasa lini leutik kai patempatan. Tuh. Weh, alah waduh. Coba Bene. Aya. tuh wah cilaka boa-boa kasep. Waduh, umbeung. Arimi. Tuh geuning. Oh. Oh. Ajek kawas-kawasna acek Pertiwi wayana nyingka besi kacewit kuit ka bawah daging sae Gatotkaca dau wayana di dieu cu bangga nyanggakeun Bu nyanggakeun kabodohan kaula. Tuh. Aduh punten we aceknya kaula ieu teu nanaon da geus kajadian kieu sae mangga permios sing salamet Raden. Lompatan aing ka dieu nepi euy. Oh, paingan ngahegak atuh. Utno aya odong-odong nganggur dicopot ku aing. Ka bawah budak tetangga teu bae tepeun ah. Oke salabarkeun di toa masjid. Gawe di bewara. Aya Pertiwi ka dieu. Lah naon? Aya Pertiwi ka dieu. Wah, cilaka deui. Kula kaget Arimi. Mangga aceuk ka dieu. Wayana sing sopan santun DP ramah tamah cu. Timbalan. Rumasakeun kana dosa. Pastina ibu. Putra Gatotkaca ngarumasakeun kana dosa. Datan neratang ngademan. Trisna Dewa.
timbalan eyang siap ka dieu. Dasar merah tangan teman. Ewu pakulengan rana. Kasep, incu eyang. Tepino damel ya. Benar sih kasep ngomong gitu. Tepino taruh ka jenisna. Arimi. Jangakeun semua pangabaktos kaulanun aceun. Ya bangsat. Waduh. Ibu, keun wae cutong asup kana hate. Yo. Sing sabar we. Akieu karena cara kadata sawala. Iya, beres. Anak cilaka bapak kababawa. Yo. Apa ibu mah ibu? Cingcu. Tong ngelengitkeun fokus ibu kasih. Yo. Naon akang begitu seuri. Aremi salah ngomong meureun. Heeh. Kang. Dibenarkeun gengsi teh. Ya. Heeh. Yo. Jika si Ari gitu deh hidup nanti. Bangsat. Nata diwara anak si Arimi. Nah, ngomong teh kemana karep. Ngalantur. Si Trisna Dewa incu aing teh geus negakeun kasolehanana datang ka dieu terek dihayang di aku anak. Tuh. Kari-kari ku si Gatot Kaca kagak dihina, dicaci dimaki. Waduh, Tuh. fitnah ibu. Ngadukeun. Fitnah ieu. Datang bae ke make jeung ngaku anak sagala pan sidik tadi nyaritakeun. Keun bae cu antepkeun heula. Sabaran we heula. Incu aing teh kurang kumaha salehna? Eukeur mah, eukeur. Anak bapana teh dipaehan ku si Gatot Kaca, kari-kari anakna nepi karek dipaehan sagala, disajarkeun nasibna. Ieu budak negerakeun kasolehanna da kakak tang gelut ku si Gatot Kaca, bener kitu Kasep Tepino. Yo. Malahan teu sudi nampi kalau jadi anak angkat, malahan nangtang ka salira. Bangsat, Tigani. kurang ajar. Nah teu diwara ku si Arimi. Teu dibere. Sadaya-daya acek pangapunten upami nampi warta teh kedah ulahnya belah kitu Ya. di dua belah pihak. Ya. Aing kitu kumaha teu percaya ka anak aing, teu percaya ka incu aing. Ya. Hah? Tigani. Hai keterangan pun anak Gatot Kaca tuang putu tenang tang Yuda kapun anak. Teu mungkin. Teu mungkin ibu teh soleh. Sakitu soleh nah tuh. Sakola oge duwi ka Junun, sore ge ngaji. Yo. Piraku boga kalak kitu. Anak Ieu mah sia jeung anak sia jijeunan akon-akon, jengkol aya usumna ekol mah eueuh akal-akalan sia. Patu menang rekayasa. Abongkena buta sia buta teh poek. Ah, Kabina-bina teuing. poek. Nya upami kitu mah hapunten we ajeun. Tigani. Upami teu percanten taya di lintang ti kajaba kaula nyuhunkeun dihapunten. Bangsa. Abongkena hampura berang dipenta dar kasahan yen-yen. Nah, kamana karab sia bangsat? Yo. Waduh, ibu. Tigani. Teu kiat kaula ningali salir tenggelan kitu. Keun bae Raden Panita sidik laku lampah hidup sadaya-daya Bu. Hapunten kaula. Wah, hapunten teu sudi goblok. Bisa diampura ku aing tapi pegat heula sia hulu jeung awak. Power. Aceuk ulah kalangkungan kitu. Bangsat. Sim emu. Nah, kabeda-beda teuing sajahat. Yo. Paingan salaki sia nyandung sia. Jadi anu katilu. Ya. Da geuning sia belegug urus budak hijau genep ka teu bisa. Teu kagero. Nepi ka teu gagero bangsat. Dasar wanita murahan jahat binatang. Dasar mitina buta mah buta we melulu. Siap bangsat. KPB-akan obat itu. Dewi Arimi kajantenanana timbul amarah oge sami sapertos Gatot Kaca. Kalimpudan amarah anu temahna poek diawit sopan santun temahna ngunghak nyatana ka Dewi Pertiwi. Ya.
sia teh ngomong sakarep ingsun ka aing make jeung wanita murahan. Dah sia mah wanita murahan bangsat. Geuning buktina ditilu ku masalah sia. Aing mah leuheung ditilu sia mah diopat di 5 anjing. Waduh. Goblok. Wah, euy rame euy. Rame Kang. Awewe jeung awewe ya. Oh, awewe jeung awewe parasea. Wah, silakan. Tuh gini. Siapkeun HP euy. Oh, nah, keur naon nyiapkeun HP. Bisa kacabak susuna. Kurang ajar bangsat. Aing teu kurang ajar kumaha aing teh geus sumlono ka sia. Ya. Tapi ku sia kaitu ka di kamana karep ngomongna abong kena beuti keur tatulangan ngomong sakarep ingsun. Bangsat. Binatang. Main malah kena jadi anak. Wajar aing mah nya jadi anak sarua sia geuning kitu. Kurang kumaha aing bela, kurang kumaha aing pengku mun teu ningali mah salaki sampean Kakang Batara Kresna kaula ge moal rek mungha ka sampean. Binatang. Sia wani ka aing. Sieun kunaon aing ku sia. Waduh, ibu ulah kelewasan kitu ibu. Tumancu paingan maneh ambak paingan ambak dengan tiluhur ge kieu binatang hungkul. Tiluhurna ge geus kitu. Tiluhurna ge kitu paingan sungur sia wehwer. Paingan kawas. Ngecebrek wae paingan bajana sia sok ngagosip geuning kitu. Ya. Binatang. Tukang ngarumpi. Sia wani ka aing. Sok buktikeun sanajan sia gelar batari oge kaula moal mundur ku sasiku moal ngejat ku setunjang beas. Maju jeung saing di luar bangsat geus jeung aing dor hayang nyaho bangsat. Wah. Aduh. Sia mitna ka aing. Ngomong naon. Rek sakali deui sia. Ya. Aduh, ampun. Binatang. Jejek ku aing sia. Eueuh kabani di Ibu kaula pasea. Ulah. Aduh, cilaka. Bangsat. Yang bahan utahkeun pangabesa anjeun. Dasar sia lalaki semalulu ngajak dulu ka aing goblok. Sireum oge ditincek aya nyocona pira ku aing teu. Bangsat. Bangsat. Aduh bener. Antang mulanya mulai Halo guys. Hari ini aku lagi lihat pertandingan cewek sama cewek. Tuh lihat, waduh. Silih jengut guys. Wah, karacek susuna tuh. Iya. Ya bagus. Ya mainkan kawan. Tap-tap layar guys, amat. Ya bagus. Ya kali 5 guys. Ya. HP-na merek naon guys? Ya sebentar lagi tuh potong tali kutangnya. Ya. Waduh bagus guys. Aduh. Ayo tuh goblok sih teh. Kenal sih kan video aing. Keur live Eh. Keur streaming. Tong kitu teh live streaming cicing teh. Pemandangan anyar ieu. Siap guys. Aduh. Loba nu nyawe. Luar biasa guys. Heeh. Loba nu tap-tap tinggal itu. Dengan kakak pareum apena ge. Ya. Kan HP-an gini. Palingan merek lagi Mitsubishi gini tuh. Aing mah gagah konten dia tuh. Kaos nu gelo setan ngomong teh. Kurang ajar, bangsat, dasar biadab sia ungkluk. Sia ungkluk mah goblok.
kurang ajar tetangga sakal jelajah teh sok sia bangsat sok lujeng aya podong aja ngurus bau sia ge sarua bau tera ombe bangsat kurang ajar jahat sok rek kumaha deui jeung aing sia bisi hayang ngutakeun di pangabisa sok jeung aing jahat sok hutang bayar pati hutang urang bayar wira ampun arimi ampun goblok sia ka aing nyebut ungkluk sia ge sarua ungkluk bangsat teu payu sakala lalaki aing mah payu ada saya murahan LC sia ge sarua 200.000 di blok goblok bangsat jang nah kita we mangeglut teh euy jeung gelut jeung wehwer digandeng jeung red shop akang barang ieu pertiwi rek itu gajangga emut daten Purwadaksina Purwa wiwitan Daksina wakasan ieu ge lajeng pertiwi asup kana bumi anu temahna rambut pertiwi anu kasabat ku keris pertiwi salamet nanging arimi ruas kareunakeun ngajen laku lampah keleuwihi binatang aduh ngencar buukna nu gunting ku di kaula Gusti nu agungna aing bet kieu Sobi ulandu kaleuwihi kaula daras kalaku ampun Raden silakan Dewi Pertiwi temulang kasabta pertala nanging mengkol Kadwarawati tembangan ingkang raka utawi caroge Batara Kresna sejak bundut tulu dina mangsa parantos dumugi daten nagara Dwarawati turta nepangan Kresna ngareka basa ieu Dewi Pertiwi sangkan Kresna lea hatena ieu ge nanging watek wantos Kresna jalma anu pinuh ku pangarti loba ku pangabisa teu gampang percaya najan bari jeung kagarwa ditelek-telek heula turta ningali tina ogan lepian senyata nu salah teh Trisna Dewa nanging Pertiwi estuning teu suka ngeunaan kaputusan Kresna tuh ieu ge bulat belit bahasa ieu Pertiwi maklum ari istri mah geuning caritana teh tiasa ngarang sareng sajabina tuh dileuwihan kajadianana turta katinggal memang rambutna anu kagunting ku kerisna rimbi atuh Kresna jengkel ulah ku lampah Pertiwi ngadu dombakeunana sareng arimbi maksad Kresna bade ngedalakeun cakra udaksana anu cicing tina saluareun kulit saluareun daging sajroning kulit tuh nyata pikeun nyingsiran Pertiwi tuh nanging dina mangsa ngaluarkeun cakra udaksana teh kedah nepak dada anu katuhu tuh nanging mangsa ayeuna nepak dada anu kenca ieu ge anu temahna ieu Kresna mabok sapada harita margi cakra teu kaluar tina salirana piyambak ieu ge kekayaan mabok kitu ieu Kresna katambah-tambah dihasut ku Pertiwi yen netelakeun arimbi teh nangtang Yuda atuh gambaran Kresna kawas anunya yen arimbi teh nangtang Yuda anu temahna timbul murka nu luar biasa tinu asih timbul benci tinu nyaah timbul ngewa kitu kaayaan karimbi Prabu Batara Kresna
da anta para lumampang ngajugjug nyatana kapringgandani Tuh, iya di ge. barung ku Dewi Pertiwi. Tuh. Arimi saha ya aing Kresna dagoan bangsat. Gatot kaca ibu wayahna tebihan cu Tuh. rumah saya ibu anu salah Tuh gini. lain kedua meperan kalakan nambah masalah hampura. Tuh gini. Iya putra panjenengan wae ulah cu Tuh. Desa. ulah kaget Arimi sadaya-daya kah iya engkang tinggali cing bela jadi kesana jadi pamajikan deui cing bela oh bener Syarimi sadaya-daya bener syarek maehan pamajikan aing hapunten we Raka Batara ya kamana karep ngomong teh aing teh saha aing teh gelar Batara sadaya-daya kaula nun kurang ajar sih paehan Kang paehan Aduh. Kasih. paehan lamun Syarimi pae kepenting dikasih Naon Kang? agan kumaha tuh tuang ibu aduh bingung aing pot Pasti wah baluan. cilaka dulu syok sia aing anu nyekel hukum aing Maha Wisnu Sayati Tuh. sadaya-daya Kakang Jaliteng penyebut lanceng di kaing Tuh. luntur dulu las balayak lagi penyakit timbulkan musuh jeung lawan hah ku aing dipaen lagi si wae mundur Pertiwi kawan mundur kurang ajar sia pangapunten Akang pangapun sia mana aing sia rek maehan pamajikan aing teh hah Tuh. bangsat waduh kurang ajar inung aing pot Oh, baur Akang tuh. Naon jeung ceurik. gara-gara sia ngomporan kaing jadi kieu tingalikeun sia Balukar. gara-gara sia kieu ada jadi kieu aduh ampun angkat moal kapok ayeuna moal Kejal tuh. kaduhung ngadenge sia aing aduh Kau anu misah. pika geuleuheun teuing sia teh aduh Puah panuju. agan salah neungeuk kana pantau agan teh geuning sia cepor kagerit api-api sia teh mah ieu ku aing geuleuh teuing sia hirup teh Jewer. barang ieu Kresna bade ngakuna si Karimi Tuh, iya ge. Bima anu parantos diwartosan ku Semar rikat halumampah ngajugjug ka Pringgandani kajantenan ningali Kresna anu keur ngajengut Arimi da anta parah deui ieu Kresna ditenjrak ku Raden Arya Bima kaayaan Kresna jungkel jumpaling kayana kurang ajar kurang ajar sia Bima aing rek naon sia urusan aing jeung Syarimi Tuh. naon urusanana Syarimi geus kaina pamajikan aing
saha nu bakal bisa bela kebajikanna lintang ti kaula salakina itu nya sarua jeung aing sarua naon si Arimbi pamajikan aing saha anu bakal rek ngaganggu ka si Arimbi lengkahan lepugang aing biba kurang ajar sia sial we kurang ajar aing Kresna natanya gumulung Wisnu di jero aing senatian sia dewa anu hanyat kamar pada aing orang mungkul ibu selembar kasieun aing hiji lintang dicoplokna iman jeung takwa kana maha kawasa binatang sia wah nikah aing sieun kunaon aing rek aya tindakan naon dipaehan ku aing maju hayang nyaho kurang aja wah akpon tang tak banting ku aing diputaran ku aing agan cicing agan cicing nyatu Tong riweuh atuh. binatang sia tong dibenyik situ kebangsaan wah walah cilaka nepi kaki kejadian Ki rongkah Kang dulur jeung baraya petelaki parasea dulu. teu sangka parasea Gusti nu agung nepi ka dibuntang banting duh ieu kejadian nepi ka kieu agan gatot laun kejadian nepi ka kieu bimit sia komporan teh teu sangka aing teh jahat gini euy Tapi omongeun wae. Batara Kresna watak wantos kagungan Jo. kasakten kembang cangkok wicaya kusuma kembang cangkok wicaya mawar watak bisa ngawuripakeun pati saja bening pasti kayanana Ieu ge. dadak sakala Kresna sabihara sabihari deui kurang ajar Ja. hutang pati dat bayar pati hutang wirang dat bayar wirang rasakeun nabi mah abong kena jangkung gede nepi ka tenenya sebelah mata ka aing Ja. lajeng Batara Kresna kunyam-kunyem lamayna mapatkeun mantra anu tangtu ngawatek Aji Triwikrama watek nyagang saperbala siwi kitu kaayaanana watakna ieu jangkung gede Kresna Jo. malahan mumuncanganana teh sasamet tatangkalan anu jarangotan Ieu ge. sirahna mapakan mega upami seuk Jo. kaayaan halumampah yakin bakal dengdek alam dunya Ieu ge. kaayaan Kresna mapatkeun Triwikrama Jo. Cinan Ratu Mamrat Madugya Malaras kawatek Aji Kagena Cinan Ratu Mamrat Madugya Malaras kawatek Aji Kaglenewi Kaglenewi barang Kresna bade sakedapan rengsek mapatkeun jajampean makedean salirana nanging aya nu menet nyata Resi Narada duta ning sawarga Jo. di ketebihan kayanana kesakten duta ning sawarga utusan ti Raja Tiloka Allah Kresna ulah kaget ulah waka ngajadikeun Triwikrama ai waras makaning jati itu makaning waras waluya cakra balik deui aja aduh ampir-ampiran idunya bakal hancur mun teu datang kaula aduh Laras kulaan sepuh.
yang rek pipilu nganu hati bakal jadi musuh satru kabuyutan. Keula Bima keula. Sagraba urusan oge ieu teh pikeun jadi medium eyang. Tingali Kresna. Mabok ieu teh. Kresna udak. Aduh. Geuning ieu teh aya eyang tuh tingali Kresna. Kumaha kajadian nepi ka kieu? Kaula teh nyaeta dihasut menjadi pamajikan Pertiwi, sangkan geuleuh ka Arimbi. Nepi ka kaula teh jengkel, rek niseunan make cakra udaksana, nu ayeuna warga kaula nanging kalau kakah katepak dada anu kencan temahna kaula jadi leungit keseimbangan. Tinggal itu. Pertiwi jeung Arimbi. Wayana bereskeun ku anjeun. Sae Bima, waduh, hampir-hampiran ku aing ditojos ngotot ku pacanaka. Nah, sampean teh. Wayana. Aduh, hampura rai, hampura akang. Duh, guys. Terus damang agan geus. Hampura pot. Nah, tu agan teh make jeung pasea segala. Tibatan pasea mah kieu magan mending babarengan urang nabung ka Bank BJB. Sia teh nyambung atuh. Mawa cara maka pake itu. Benar tapi. Salametkeun itu si Arimbi, salametkeun si Pertiwi. Lempengkeun i Paswalan. Jeung si Trisna Dewa ka Kaca, urang kabeh gawe bareng. Hayu urang pada musyawarah di Karaton Pringadani. Tepi no mangai, mangga. Bima Kresna Arimbi Pertiwi Bambang Trisna Dewa Pati Mangkubumi Gatot Kaca Sadayana Samya Musyawarah di Karaton Pringgandani. Sadayana saling islah saling menta hampura tina rupa hal unek-unek hate turta temanyangkeun kagorengan di kahareupna. Ya. Lan akang Paingannya euy. naon teh akang? Hakikatna nyunatan teh kieu geuning euy. Daras akang. Nya. Daras. Heupan anu saja di nyunatan teh nyaeta hiji geuning nyunatan. Kaduana motongan kuku jeung sajabana. Daras. Hebe dieuna hakikatna mah syakur nu manjangan nyata teuk-teuk nyata kagorengan. Nah eta akang. Ulah nepi ka kageuleuh kang ewa urang saku kalau tepikeun ka anak. Tungtungna bakal nyaliara ka incu, ka buyut di sajabana. Deuk-deuk we samet urang heueuh. Da geuning buahna mah kagorengan kitu teh. Jaga urang maot bakal kabaur ku kagorengan urang nepakeun jurig pateuh ka anak incu. Sumuhun. Mudah-mudahan we urang teh kawengku jelema-jelema anu istiqomah ngeunaan eta nya. Amin. Dan alhamdulillah selamat sadayana. Selamat nu nongton, selamat ori tongton sakali selamat. Mugia dina raga pagelaran budaya gawe bareng sareng Bank Jabar Banten sadayana manjing rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Permios sanesana pamitan sanes bosenan sanes waktos urang teh satepang deui. Ieu lalampahan urang pungkas ku kembang prediksi lebaran sari tutup lawang sigotaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu cak. Balebat di belah wetan Tanggaran wanci jana leutik rek amit kingkilaban Tanggara Sang Surya Giwangkara engarek medal silih ganti wanci paselang jeung mangsana beurang halimun subuh anu ngarungrum gunukna gunung lapat-lapat nutupan ngembatna jalan satapak ti Pilembaduan nyoreang mangsa katukang sorangeun mangsa arek datang ayam raung kongkorongok nunggu waktu pucak pacok hawar-hawar ti kaanggangan adan awal ngajak ering ka pangeran cag urang tuna di hanjuang siang urang teunun di hadeleumpieun sampeurun mangsa rek datang pileuyan kanca sapunyere pegat simpai paturai mugia enga patepang deui cag